Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Aya lalakonkeunun aya dongengkeunun salit. Kahatur ka Bapak Kapolda, kahatur ka Bapak Kapolres, kahatur ka Bapak Gubernur, kahatur ka Bapak Bupati. Sebenarnya mah lantaran mentok itu jadi kikieuan hampura. Sim kuring gaduh sepuh sim kuring nyandak mobil eta teh atas nama sebuah PT. Sarengsena kitu disetoran terus-terusan unggal bulan tos 4 tahun jalan tos bade 5 tahun kantun 18 bulan deui sadayana 5 tahun. Andina 2 bulan terakhir dina hiji wengi serta acan boboran kajadianana rama sim kuring sepuh sim kuring dipegat di Sukanagara. Kantos dipegat di Sukanagara diintimidasi ku sababaraha ting debt collector ting preman karana anu memang panginten imanya secara regulasi mah aya nu disebutkeun nagih di jalan komo bari nu ditagihna teu rumasan nunggak. Secara rama sim kuring gaduh bukti otentik, sepuh sim kuring gaduh bukti otentik kaitan pembayaran beliau. Dan memang beliau membayar kendaraan teh sok melalui PT atau sales leasingna gitu. Anu kantos ngajejehkeun beliau anjeunna dina nyandak eta mobil anu kantos suksesi. Dan memang aya hal-hal anu kulantaran rama sim kuring mah apalna lain aturan, apalna teh tanggung jawab ke keluarga kasab gitu ka kota balikna mawa hasil nyumponan kewajiban ke keluargana. Mata tapi kawayah kieu nya teu pati apaleun kana aturan nu kararitu teh sami sareng sim kuring. Ngan panginten kulantaran teu aya di pamuntangan sarengsena kitu rama sim kuring ditanya dicanda ke kantor polisi sareng pun ibu. Tos kitu di kantor polisi mediasi rama sim kuring dipasihan BAST berita acara serah terima kendaraan BASTK anu eta BASTK teh ditandatangan lantaran bapak sim kuring diintimidasi. Sabanda eta rama sim kuring sepuh sim kuring nanda tangan daripada pasea senapokna teh. Tos ditanda tangan mobil diserahkeun ka eta rampog atawa jelema anu ngarampas kana eta kendaraan difasilitasi
mediasina ku salah sawios anggota polsek di Polsek Sukanagara sareng sababaraha polsek oge aya cenah saurna anggota sanes oge. Santos kitu Rama Simkuring diteang ku Pun Rayi terus diteang uih ka bumi nya ngalalakon kaitan kejadian anu bieu ti awal dugi ka akhir. Secara tunggakan Rama Simkuring kalising atawa nu kaitan sareng eta mobil Rama Simkuring teu gaduh tunggakan naon-naon. Sabab Rama Simkuring gaduh bukti transferna transfer terakhir. Tapi kulantaran aya bentuk intimidasi di eta si debt collector nu mengatasnamakan debt collector atau debt collector hingga akhirnya Rama Simkuring eleh lantaran kan keayaan kondisi dirina teu sepuh nya santos kitu nya Simkuring gaduh kewajiban nu janten putrana pikeun ngurus kana hal atawa naon rupa bisi ieu teh hak urang gitu. Namun lain hak urang mah nya meureun milik batur heukeun wae sabodo teuing urusan eta. Ngan ieu mah bisi hak urang keneh maka Simkuring boga kewajiban. Simkuring nguriling atawa milari bantosan melalui rerencangan, melalui anu ngartos sebagian hingga akhirna Simkuring dina panungtung terakhir eta mobil teh masuk kana ranmor ayeuna mah. Jadi lain barang sitaan berarti nya, barang ranmor. Pencurian kendaraan bermotor. Dan memang ti awal kulantaran Rama Simkuring nyandak eta mobil teh atas nama PT terus koordinasi sareng si pihak PT na Simkuring diwagel ku rerencangan anu sejaman tosan ka Simkuring tong waka sugan tiasa diusahakeun di dieu maksudna hoyong ngabuktoskeun nu disebutkeun surat kontrak. Naon eta surat kontrak teh? Simkuring kirang pahamnya. Pahamna Simkuring mah buruk budaknya maca Quran gitu. Anapun ukara itu mah kirang paham. Kontrak sareng pihak leasing pangintennya. Sareng sena eta ngan dugi ka Simkuring teu mangkat. Tos teu mangkat kitu Simkuring nya ngantosan kaputusan ti rerencangan Simkuring anu mantosan ka Simkuring ngan dugi ka wayah kieu jadi kesimpulanana Simkuring jadi miskomunikasi jeung pihak PT kaitan eta kontrak teh anu kudu di eta nu kudu diayakeun dina raraga ningalikeun legalitas Simkuring sebagai pemilik eta mobil anu nyaah da mobil teh lumayan we kitu yang ngeramik masjid mah aya lah. Terus deui secara naonnya Simkuring jeung pihak PT si orang PT nanya nyariosna nyebatkeun yen teu tiasa teu gaduh nu disebutkeun kontrak teh anu cek Simkuring mah teu wajar atawa mungkin wae eta sesuatu anu
mustahil gitu ketika orang ngambil mobil teu disebutkan kontrak. Bahkan baparama simkuring anu mayarna melalui rekening PT tersebut misna atau henteu mayarna kabaca 2 bulan waktu disitana mobil tapi aplikasi geuninganan ayeuna mah di mana wae budak ngora urang mana wae anu gaduh akses kana eta aplikasi kana eta data bisa ngakses anu disebut mobil nunggak. Makanya meureun jadi modus keur unggal jelema pikeun ngalaksanakeun kajahatan seperti nu tos dilakonan nu tos kaalaman ku Rama simkuring anu difasilitasi ku Bapak Polisi. Punten simkuring nekenkeun kaitan Bapak Polisi sabab Rama simkuring dicana ka Polsek Sukanagara ya mediasi caritana tapi ya meureunan teu aya perlindungan gitu. Tapi sanes simkuring nyerang kana institusi polisi. Simkuring secara pribadi diurus ku polisi. Bahkan simkuring mah nya dipikanya ku Bapak Polisi. Simkuring enak ngadamel masjid. Alhamdulillah kapungkur simkuring kantos diageungkeun di Secapa Polri Sukabumi waktu nuju masantren sok parang ngisi karohanian nuju alit nuju murang kali. Bahkan simkuring gaduh rama angkat anu tepi kawayah kieu kamari simkuring kuriak oge kuriak masjid nya anjeunna supply gitu ngadukung pisan ngarojong pisan karena perjuangan simkuring. Jadi ulah nyaritakeun simkuring nyerang institusi tetapi simkuring leuwih kana manghanjakalkeun gitu. Sumawana komo ieu mah komo lamun sanes nuding lamun eta bentuk premanisme anu dilakonan di Kacamatan Sukanagara teh memang didukung ku pihak-pihak tertentu, pihak-pihak terkait. Naudzubillah-nya. Tapi secara pribadi simkuring manghanyakalkeun lamun simkuring teu aya pisan pembelaan gitu. Sabab eta bentukna panginten lamun nuturkeun kana regulasi manya ngadepak kana regulasi hingga akhirnya Rama simkuring perlu perlindungan di pihak polisi gitu. Sokomo ayeuna nungtung tapi kawayah kieu mah eta barang teh asup kana Ranmor. Mangga dina aplikasi Ranmor cek kendaraan bermotor ayeuna mah tos tiasa dicek. Berarti lamun asup Ranmor waktu harita ngambil teh kaasupna pencurian kendaraan bermotor. Karena pencurian kendaraan bermotor terjadi di kantor polisi ditanda tangan. Jadi kaasup kumaha eta gitu. Sementara polisi menyaksikan hal tersebut. Jadi nu disebut penggelapan teh saha di mana nu ngagelapkeunna. Nah, pihak leasing atau pihak debt collector anu jelas memang debt collector mah da gawena tina naon disebutna teh nya bentuk premanisme seperti kitu nu simkuring teu ngarti. Simkuring tiba urang kadupana kurang Cijati anu sifatna nya sakieu-kieuna ngartina teh ngadu we ka jelema nu leuwih ngalarti hingga akhirna bentuk-bentuk kejahatan eta teh ayeuna kan disebutna penggelapan benernya penggelapan kendaraan maupun kendaraan mobil teuing di mana gitu nu disebut ngagelapkeun kan mungkin wae masyarakat mah bisa ya bisa nuding ka pihak polisi bisa
bisa nuding kanu tadi debt collector atau bisa terjadi di pihak leasing. Sabab ku kalemahan Rama Simkuring anu cek tadi oge Rama Simkuring mah teu apaleun aturan, apalna teh aturan kaitan kewajiban tanggung jawab manehanana kanu jadi keluarga kumaha carana kasab anu halal matak meuli mobil salila 5 tahun teh 5 tahun mobil teh nya ka 4 tahun ayeuna nu manasa tahun deui 18 sasi deui ayeuna dirampas ku batur. Simkuring teu gaduh tempat keur ngadu, simkuring teu gaduh tempat keur nyalindung kecuali tiba ukur dina sosial media nu saperti kieu pamugi anu berwenang tiasa memfasilitasi kanggo simkuring nyandak kana hak simkuring sebagai pawakil ti Rama Simkuring. Anapun bisi klarifikasi simkuring saha nya lamun teh mah di Cianjur meureunannya secara pribadi simkuringnya sebagai kader Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur, simkuring sebagai keluarga besar Nahdlatul Ulama di Kabupaten Cianjur nu aya di Kecamatan Kadupandak. Kemudian simkuring oge salaku warga Kecamatan Kadupandak oge Rama Simkuring mah warga masyarakat anu aya di Kecamatan Cijati upami bumi nama nya caket pangarsa Bapak Dewan Kang Haji Abdul Karim gitu nya punten satu acana bilih pernyataan simkuring nyentil ka Bapak polisi oge ka pihak-pihak terkait kan kulantaran gubernur Bapak aing aya kalimat jeung janji anu sok dicaritakeun dina sosial mediana gitu kaitan premanisme anu kudu di komo mengatasnamakan organisasi anu keur digalakeun diberantas maka mungkin ya oge kaasup kana premanisme keneh mungkin bahkan ieu mah perampokan gitu menurut simkuring anu hanya ka simkuringnya perampokan ieu terjadi di kantor kepolisian Polsek Sukanagara. Pamugi teu janten bendu simkuring tiba ukur jalmi atau masyarakat biasa anu hoyong uninga anu hoyong terang mun teh matiasa eta mobil simkuring hoyong uih deui terus kumaha regulasina mun teh mah aya jalan keluarna gitu. Sabab Rama Simkuring duwi kawayah kieu teu tiasa ngabuktikeun nu disebut kontrak teh. Nu disebut kontrak sareng leasing. Rama Simkuring nyandak mobil atas nama PT. Santos nyandak mobil atas nama PT tersebut, Rama Simkuring nyetoran terus melalui rekening PT tersebut atau melalui agen daripada jelema anu suksesi karena Rama Simkuring kaitan nyandak eta mobil tos beres bahkan di setoran unggal bulan oge dan dina sababaraha bulan terakhir nyata 2 bulan terakhir waktos dicandakna mobil nya Rama Simkuring teu rumaos teu nyetor sadayana oge ngan pedah cenah ceuk si anu gaduh PT na eta rekening teh diblokir padahal ku Rama Simkuring selalu disetor dikirim tantos di kitu jadi ti Rama Simkuring kana rekening PT tina rekening PT
henteu dugi ka ditu sabab cenah terblokir cenah. Teuing kumaha teu ngarti sistem sareng mekanismena. Anu jelas aya miss aya trouble dina setor eta. Lama simkuring teu maksud cidra dina ngiridit mobilna ngahaja sejak meuli kendaraan. Anu mana eta kendaraan teh rek dipake keur kaperluan keluarga. Maka kulantaran kitu sakali deui simkuring nada pitulung mun teh mah aya solusi lain kaitan masalah simkuring sareng keluarga simkuring, maka simkuring ngahaturkeun nuhun. Oge deui simkuring mun teh mah ieu mah lain rezeki simkuring sareng keluarga simkuring kaitan ieu mobil nya simkuring secara pribadi masihan PR ka Bapak Bupati, ka Bapak Kapolres, ka Bapak Kapolsek Sukanagara, ka Bapak Gubernur anu senantiasa menggembor-gemborkan kaitan ngaberantas premanisme atawa premanisme kejahatan berbasis organisasi. Tapi sanes simkuring nyerang hiji organisasi da simkuring oge orang organisasi. Dan ieu mah secara pribadi simkuring kana bentuk premanisme atas nama naon wae, maka simkuring nyebutna hoyong nyuhunkeun pitulung supaya bentuk premanisme eta henteu aya di kacamatan atawa lingkungan simkuring. Sok sieun seueur nu jadi korban saperto sepuh simkuring jalmi-jalmi anu teu tuah teu dosa dirampas motorna, dirampas mobilna, anu mana motor jeung mobilna teh hampir lunas kadang-kadang kutiba ukur nunggak sabulan atawa 2 bulan bari can nyaho titik masalah nunggakna hingga akhirna dirampas. Mudah-mudahan janten perhatosan ka pihak terkait oge nada dihapunten tina samudaya kalepatan agung alit dohir batin karasa sinaran teu karasa. Sakitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.